Ngahadiran pembagian rapot sareng masihan cenderamata ka ibu guru. Sakola di dieu mah pembagian rapot nage tos dipayun besti. Nyaeta kamari kaping 18 Juni dinten Jumat. Ngan pedah kedul we ieu teh besti videona karek di-upload. Apanan hoream ngeditna besti komo isi suara mah. Nyaeta lamun rek isi suara teh kudu nungguan heula jempling, terus nungguan para bocil sarare heula deui. Kakarawe jongjon isi suarana. Singkat cerita ieu tos dugi deui di sakolana. Ieu teh nyaeta nuju upacara perpisahan kelas genep heula. Itu teh nyaeta nuju sungkuman heula kelas genep ka ibu ramana. Aleuh besti menikah sararedih kieu ngadangun ge. Masya Allah tabarakallah ieu cuacana meuni panas mentereng kieu besti. Padahal ieu teh nuju tabu salapan isu. Kuat siga tengah poe. Tos beres upacara perpisahan kelas genep sareng sungkemana. Ras we ku ibu guruna dipiwarang ka kelasna masing-masing. Nyaeta apanan bade masihan terang nilai akhir semester. Perkembangan anak sareng we dibagi rapot. Alhamdulillah nyaeta si bocah gede teh tos bade naik ke kelas 2. Asa teka raos kitu besti. Tu geuning alhamdulillah tos dipanggil deui besti ka payun. Tuluy we si bocah gede nyamperkeun ka ibu guruna. Malida mendapatkan bintang akademik juga karena Malida menguasai seluruh mata pelajaran ya. Malida di kelas 2 nanti pernah ada prestasinya ya. Selamat buat Malida, tepuk tangan. Alhamdulillah henteu eureun ucap syukur teh. Nyaeta si bocah gede kengeng bintang akademik. Asli nama ieu teh tara belajar besti hese diajarkeun teh hese ti tah belajar teh. Tuluy we ayeuna sesi masihkeun cenderamata ka ibu guruna. Nya mudah-mudahan kaanggo terus bermanfaat kangge ibu guru. Ieu mah kadeudeuh ti murang kali sadayana we kanggo kenang-kenangan ibu guru. Memang teu sabaraha, tapi kangge kakompakanana bener-bener sae pisan. Tos rengse sadayana teras we dipiwarang nyandak MBG. Ieu mah nyaeta hilap teu nyandak dikeresekan we ieu teh besti. Kantenan ieu teh MBG na ge hotdog. Janten gampil pisan dikeresekan ge. Ngan pedah teraresepeun besti murang kalih mah. Sigana mah ieu ge bade dijieunkeun roti bakar we. Da lebar atuh da besti. Tadi mam nyaeta dijieunkeun hotdog mah. Ari diolahkeun deui mah sok diarmem. Singkat cerita ieu teh tos dugi deui di rorompok besti. Tos cekap sakitu we besti videona. Tekengeng hilap tonton share sebanyak mungkin ya. Wassalamualaikum.